Paslun ari ieu eta hiji pasal. Furudul wudu'i ari pirang-pirang parduna wudu eta sitatun aya genep. Al awwalu ari anu nomor kahijina eta an-niyatu niat. Asani ari anu kaduana eta ghuslul wajhi ngawasuh rarai. Asalisu ari anu nomor katiluna eta ghuslul yadaini ngawasuh dua panangan. Ma'al mirfaqaini sarta dua siku-sikuna. Ar-rabi'u ari anu nomor kaopatna eta mashu syai'in ngusap hiji perkara minar roksi anu tetep tina mastaka. Al-khamisu ari anu nomor kalimana eta ghuslur rijlaini ngawasuh dua sampean ma'al ka'baini sarta dua mumuncanganana. As-sadisu ari anu nomor kagendepna eta at-tartibu tartib.